Ah, bedog tinggalin ini handap. Capek-capek naik kelas tinggalin. Ada. Nani, ada. Alay nani sih. Ah. Aduh, senyumnya. Dah. Ay namanya tuturkan kumarane nepi ka imahna. Siap. Nah, Ondi, kurangnya ka ditu. Ah, pancalan lega tuh. Geuning jalan telega. Alura si bedog. Jang, Naon? Jang. Naon di heula. Itu tuh. Itu mau masuk ngisiran enggak? Itu tuh. Sugan teh naon? Mana yang ada reg urang? Ay, cokot selunek cokot mah. Jadi mau sieun deh. Moal ay. Kade mana lompat deui. Moal ay ayeuna mah. Ya tuh cokot. Nama tuh. Awas bae mun maneh ujug-ujug lompat deui. Moal ay. Ya tuh. Pan kudu nuturkeun si Aten lain menyau imahna. Main motor mah ditunda di dieu. Ay, atuh tepikeun bae ka imahna adi tuh. Arek kumaha ajal anak kitu sih. Heueuh nya. Ya tuh gawat bisa tinggalin jejakna. Oke lah. Naon deui di Mar? Yes, nya tandarkeun na. Gawat. Kela. Nam. Geus Nam. Kandi budak teh ngalasuluh nanya, oh ya kieu can balik. Pan ieu suluh berak. Budak teh ngan hayu besi gaya ngalasuluh. Tapi ieu masih gak kalah ulin budak teh. Bong-bong budak ai geus ulin. Sok ciga poho kana waktu dahar. Ki, Wai, ya aya angeun jeung dah raki jeung si Ujang. oh nun, Ya, si Ujangna ka mana? keur ngalasuluh. Oh, dieu nya tuh mulang heulanya. Heeh. Jang, buru balik ditungguan ku Aki. Menang oseng terong jeung tahu ti tetangga. Aduh, geus kencot. Kudu nungguan si Ujang mah lila meureun kana teh balikna. Mending dahar bae ti heula.
Nah, mana Mar? Kerangan jejak pan. Jejak naon? Jejak si Atin pan. Pan cek mana bisa kali ngetan jejak si Atin. Tulan kitu iya maksudna mah. Kumaha gutan? Duh, kumanya ngejelaskeunna ka mana sih? Kalah bingung. Ai, atuh ai maneh bingung mah. Komo urang. Kemana sih Atinnya? Tuh terus jauh Ben. Ayo gawat. Kayaknya ada yang ngikutin. Mungkin perasaan aku aja. Mimi jawab sih. Pak. Ayo tuh yuk. Oh, tai mana? Ayo tuh sang balik, sang laporan ke si Damar. Astaga, geus pinuh deui bae. Udahkeun lang ya. Ah lang, bongan bae kalah pinuh. Ang si kamana dinya can dongkap kudu pada warang meser gas tos yang kieu can dongkap. Tiga aang dongkap. Sugan we kapanggih mana? Ang Nah, Cik. tos di mana bae di? Tas ulin di tonggo. Meserkeun gas ang bade ngangeun gas selesai Engkah, karega datang. Enggal ang emas sareng bapak bisi dongkap manten. Keheula. Rek bareng heula sakadang. Enggal ang bisi carekan engke sarena tos meser gas. Ah, kajen. Paling ke mana udah cara kana galena. Enggal ang Atau garingan hawa ngana. teu aya pan suluhna aang tarang ngalasuluh. Ang enggal. Ih aang mah. Aduh. Ah, bener. Budak teh teu balik-balik. Siga nama kudu disusulan. Bisa ngaleduk jauh. Aduh, kunaon ieu teu kurang jadi leles kieu. Can lawuh merenyak. Ai. Ieu mah sapu kamana ieu teu kurangnya. Tuh gening itek urang kalah ngedang di ditu. Lain ngomong si maneh kalah cicing di dia. Kudu kandinya nyusulana. Ah, lempang beh heula sugan papangi jeung si Ujang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Asa bedanya ti? Panggilnya gimana? Ya sih. Atin kan? Iya. Masih ingat gak sama kita? Maaf lupa. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih. Masa nggak ingat yang dulu sering main? Ayo uci bahasa Indonesia naonnya? Utit, duka tuh. Main karet gelang band atuh, ngartieun meureun. Oh iya, yang dulu sering main karet gelang, inget gak? Main karet gelang itu yang gini nih. Misalnya ini karet dilempar. Gini, inget gak? Pas dulu kita main itu, kamu nangis gara-gara karet gelangnya diumpetin sama si Santi. Oh, iya. Maaf ya, aku lupa. Ini Esti, ini Santi kan? Iya, gak apa-apa. Tapi namanya kebalik. Ini Esi, ini Santi. Oh iya, maaf. Iya. Kapan kamu datang nyetin? Gimana kabar kamu sama Mang Soleh? Kabarnya alhamdulillah baik. Aku datang tadi pagi. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah, kita juga baik. Syukurlah. Wih Yuti, tos wonten. Ngomong yuk. Tin, kita pamit pulang dulu ya. Ya, besok main lagi ya. Kayaknya gak bisa, Tin. Kenapa? Besok aku harus ikut bapak sama mama ke kota. Jadi tulus isuk ti. Iya sih. Oh gitu, masa aku datang tapi pergi? Iya, maaf ya, Tin. Atuh abi teh aya batur beneran. Kan ayah si Atin, ayah si Cika. Oh ya udah, hati-hati ya Ti. Salam buat Mamang sama Bibi. Iya, Tin. Ya udah, kita pulang dulu ya. Iya Ti, iya sih. Ayo sih, Uih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ceng. Aya tuh, Naon ajal? suluhna. Lain anu dari Pak Korosak ning. Oh siga nama, Cokot bejig suruhna, urang ngadukan di dieu. barang benam. Ah mana bejig? Urang pandai dia ngawaskeun misi Pak Korosak deui. Atuh, pada ulah ninggalkeun banyak. Moal jigwat. Gawat ay. Heula, asasieun kene. Bismillah bae heula atuh meh teh sieun. Bismillahirrahmanirrahim. Doakeun we nya, beeun Pak Korosak deui. Heuh jig. Aman Ceng. Aman Jang? Balik tuh nam. Nam?
Ada siapa, Nak? Kok nggak disuruh masuk? Itu Pak, si Santi sama si Esi. Oh, terus sekarang pada kemana? Udah pada pulang Pak. Oh, Kopinya mau diseduh sekarang apa nanti Pak? nanti aja, Nak. Bapak mau betulin kompornya dulu. Iya Pak. Mar, Sareang Megan. mau ganti itu? Ya. Anggu gahayang Osman. Duh, enaknya batur mariwa, mana mah pina. Atuh dan tondonya ngadakan marane lila. Ai Sumar mana? Ditinggalkan dia tuh. Ini ditinggalkan satu. Atuh diulik-ulik tuh udang. Pinanya si Umar. Heeh. Di kebun kamu kaburu pinu segala. Bong heeh si Umar. Kapan gitu mana? Kapan gitu? Kadito tuh nam. Latih capek. Pan Mar. Biasa namanya iya mah. Naon? Pan aya nu tos gawe mah, aya eureun teh sok kudu ngopilin. Mun nu tos gawe mah kumaha gitu? Ngarti meureun. Oh. Cik. Ah, Pangnyakeun kopi jeung si Usman. mana kopina? Pan di dapur aya lin. Dan saya Di. Can rezeki maneh man. Aduh, gagal atunya. Atau gagal? Cika, Kah? adik orang. Nyaho orang gen. Ambil sama siatin. Nama tuh? Ayu. Dah. Kan dia si Ujang ulina di teangan teka panggih tapi kapegal iya suku kabeneran kercapek teh aya motor tapi motor sahanya nu bogana ieu meureunya ek dipake neangan si Ujang ku aki. Aduh, berat ya motor. Aduh, naonan madenya. Ada ngait, aduh. Aduh ngapoh ya. Kopling na orang teka pencet. Aduh. Naon na ieu nya? Aduh. Bingung motor teh tuh dak kieu. Oh kontakna tuh. Teu dicetrekeun. Kapan cetek kopling na? Astagfirullahaladzim. Tolong.
Gening eureun man. Heeh, motor mah tunda di dieu. Bener di mana di dia? Pan si kakak kebon nih. Bener ai, kelas si Umar maneh mah. Nyedih kumaha? Kitu pan, loba nanya. Ayo ben tuturkeun. Teu atuh. Motor si Umar mana? Ai. Tuh nih ya. Tadi mah di ditu. Geus balik merenya. Siga nama. Pundung meureun pada ditinggalkeun ku maneh. Biung heula nya, teh pan si Umar mah tara pundungan ieu. Biung aya nama ditinggalkeun di kebon. Tolong. Siga anu minta tulung man. Aya di heueuh. Tolong. Tolong. Ayo nih nya, sabar dek. Biung, sorana mah siga teh kitu. Samperkeun yuk. Tidak. Kenaon ki? Aki nu minta tulung teh. Ya bantuan ake sehudang. Sok lewat udah aki mah. Kolot-kolot hayang mah motor. Atuh kajen geus kolot dia mau motor mah. Atuh ben ngerunyakeun bisi teh guling. Iya ge geus. Gawat bantuan aki. Iki Ada. Astagfirullahaladzim. beungeut si aki mah nikah rusak itu. Pan, ungge rewas. Tulungan aja karunya. Ya tuh. Kurang eta kieu beungeut teu rusak itu. Dikusruk. Nu nyajang geus mantuan aki. Aki dek balik heula. Oke. Nyedek kuat balik sorangan ki. Nya di mun teu kuat tek dianterkeun. Mal ki, deker aya penting euy. Tulin. Nya tu aki balik. Aduh. Dia motornya tuh dibawa. Ki, motornya tuh dibawa. Ah, berat mah mawa motor mah. Jabana ge beung motor saha. Wah, aki-aki teh. Mainnya motor sisi jalan atau peh tenang manggi mah. Banyak. Pantesan ti guling motor batur dibawa. Kala. Ieu mah siga motor si Umar gini. Anya di heueuh. Ayo, ieu mah motor si Umar. Berarti zamana masih pindah di kebon merenya. Susulan yuk. Iya tuh. Ya siga itu si Aki. Si Aki nangis kandi padanya. Kajen ah picen we. Terus di mana teh? Terus di si Atin. Pamit teh Atin si saha teh? Pamit teh Santina ka mana? Si Atin rencang teteh keur alit kedah kapungkur ngiring kolotna ka kota. Ayo nama uih deui ka lembur. Si Santi mah uih. Cik pami aangna ka mana? Ameng tadi mah jeung Ang Usman. Oh, uhun di. Kumaha kitu teh? Henteu naroskeun bae hungkul. Teteh uih heula nya. Nya teh. Kumaha padanya aki-aki nu tadi sih? Mana ona? Pan balik sorangan tas ti guling. Mau kumaha ieu meureun? Heuh dinya. Aki sahabat dia nu tadi sih? Manya pohoy. Atau aki saha? Aya teh nyaho eing mah. Aki si Ujang. Heueuh. Ay, itu si Umar. Ay, masih pinuh keneh.
Astaga, eta si Umar meuni nepi ka tibrak kitu. Mar, udah? Wah. Wis berang deh. Wek ge acan. Orang sini di kebon, ngimpi di orang si. Teu ngimpi ieu, teta tadi ge maneh mah pineh di kebon. Ai, di pada setibra orang pineh. Meureun maneh sih di mana-mana ge tibra bae. Nama. Hayo atuh, nu mana imahna? Imah saha? Imah si Atin. Masih atin. Bieu teh nyaho. Meureun moal nyawana mah, da maneh mah pineh. Tuh pan imahna be ditu. Nama tuh Jal? Ayo tuh. Ayo, Kandi. Kandi bae miluh hayu. Tah, ieu. Tadi mah da leosna teh kabeh dieu. Jadi bener deh nu ieu. Bener ai. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Aya naon dengan saha? Punten, Bi. Ai ieu lurus umina Atin. Si Atin saha? Mar, balik ben yuk. Ayo, yuk. Naon, Bi? Ning lah lompat bi, naon? Sieun meureun ku urang. Tes di mana, Jang? Tes ngalah suluh, Mang. Mana suluhna? Tah di sana ku si Aceng. Ning nang sahalit atuh. Mun Mang, saya di suluhna. Orang heula atuh. Nya, Mang. Tin. Iya, Pak. Jang. Si kawan lu tadi lewatnya. Lupaan. Tolong ambilin minum ya buat si Ujang sama si Aceng. Iya, Pak. Kira datang na, Mang? Tadi isuk-isuk Jang. Anu tadi sih saha Mang? Eta si Atin anak Mamang. Oh, gelisnya Mang. Nya alhamdulillah. Ini minumnya, Pak. Iya nak. Kenalin Jang, Ceng. Ini Atin anak Mamang. Tin kenalin. Ini Ujang, itu Aceng. Iya, Pak. Cek lagi ya. Iya nak. Mangga dilaleut. Nya, Mang. Ka mana Akin Ajang? Terima ya Umi, Mang. Sehat Lin Aki. Alhamdulillah sehat, Mang. Kumaha kabar bapak jeung mamane si Ceng? Sarehat Lin? Sehat Mang? Syukur atuh ari sarehat mah. Iya Mang. Balik yuk, Jang. Nama tuh. Manira rusuh-rusuh teuing atuh Jang. Nya, Mang. Bisa di tanganku Aki. Nuhun atuh. Wiranya, Mang. Nuhun. Nya Jang. Ayo, Ceng. Nun Mang. Nya Ceng. Si Ujang. Kaon di dinya nya. Si Atin. Oh, berarti di dieu imahna ye. Kudu buat dilaporkan ke si Damar ya mah ya.